Balak balabar kawat burinyai, Wakil Ketua DPR RI Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar ngajen, yen mall pelayanan masyarakat di Gedong Munara 88 soreang Kabupaten Bandung teh bisa ngagampangkan masyarakat pikeun narima jasa ti pamarentah. Mall pelayanan publik terpadu ieu ngagampangkeun masyarakat pikeun bisa narima jasa anu nyangkut jeung kabutuhan masing-masingna, luyu jeung kantor tur layanan pangabutuhna. Di antarana, pikeun narima layanan akte kalahiran jeung layanan sejena, cek Gus Muhaimin, Panggentra Dalit Muhaimin Iskandar waktu ngadedel ka mall pelayanan umum di Munara 88 soreang, dina dinten Sabtu ping 5 Februari 2022. Diiring ku Bupati Bandung HM Dadang Supriyatna sareng garwa Hajah Ema Deti Supriyatna, Gus Muhaimin mitutur, di mall pelayanan publik eta, patali jeung rupa-rupa pelayanan anu diperlukeun ku masyarakat. Sadayana tiasa dilayanan, tempat layanan nage bersih, nyaman sareng tiis. Aya tempat pikeun barudak jeung fasilitas anu kacida megahna, jeung mewah. Cenah mah mall pelayanan umum teh, kudu dijadikan contoh pikeun kabupaten jeung kota sejena. Mall pelayanan umum pikeun ngahormat wargana anu butuh jasa ti pamarentah atawa pihak sejen. Sakitu kapihatur ti langit soreang Kabupaten Bandung, balabar kawat burinyai nu ngamancanagara, ngabewara.